Naon? Bapak Maman. Bapak Maman. Orang mana? Orang Cikalong. Cikalong Tasik. Cikalong Tasik kayaknya. Geuningan aya di dieu. Di dia di tahun. Aki sorangan di dieu. Nalira. Oh, teu boga imah. Itu. Ieu teh Aki teh cicing di tanah PU. Hari imah Aki aya keneh. Ayah. Ayeuna kunaon cicing di dieu? Ayam di dia di jalan abana. Ulah, engke ieu rek dibongkar rek dibersihan sabab ieu tanah PU provinsi. Mohon mangga. Belah dituna pemandanganna halus. Di sini kepala apa kepala? Pemandangannya bagus. Tuh. Sawah. Oh. Jadi imah kosong Aki teh. Kosong. Ayah budak kapan? Aki usaha naon sapopoe? Aki we. Sare di dieu. Iya. Mandi di mana? Iya. Tuh bayangkeun kan Bagung. Bayangkeun lo, sisi jalan gede, cok aya berhenti modal di dieu. Itu saha itu? Itu tadi si bapak. Si bapak saha? Bapak. Iya sarua cicing di dinya deui. Itu sami. Jadi dia saha ya teh? Sakeluarga. Oh, cicing di dia. Pamajikan mana? Coba mana kamarna? Ya Allah. Abang. Laki. Nah, ya Allah meni poe kieu tingali. Oh, aduh kita masuk ke guha. Ari Abah teu boga imah. Hah? Imahna di mana aslina? Aslinya rumahnya di mana? Jadi akhirnya teu boga imah. Aku pun anak di dia di perusahaan nyewa di dia teh Pak. Nyewa di saha ieu? Di Haji Enang. Emang ieu tanah saha? Tanah Haji Enang. Anu belah dieuna. Iya, mung Celu Baka. Disewa. Sabaraha sabulan disewana? Tahunan. Satahun disewa sabaraha? Sabaraha? 1 juta tanah 1 juta nahungkul. tanah nahungkul. Abah Maman, dia Abah Ateng. Oke? Begini, ya. Iya ku abdi baretengah jendangna urang beresan. Ieu teh jalan provinsi muni ngewa muni awut-awutan. Betul tidak? Ngewa atau awut-awutan? Ngewa henteu? Ngewa awut-awutan. Jadi isukan urang bongkar, urang rapihkeun. Bengkel perlu, tapi ulah kieu. Ya. Jadi bentuk bengkelna urang benerkeun. Oke? Ieu 10 juta bagi 2. 5 juta ewa. Salila ieu dibongkar, Abah istirahat heula. Salila istirahat, ieu duit 5 juta dipake jeung dahar sapopoe. Alhamdulillah. Ya. Kayak ditempatkeun. Kayak tamatkeun Pak, kebelah ditu pembenahanana. Jadi di pinggir jalan provinsi